Da ibu ge dipikanya ku salaki teh lamun ibuna ngarti. Dibere duit ku salaki sengsarkeun tak ieu keur beas, ieu keur deungeuna, ieu keur sabun, bikeun deui ka salaki dituang ceuk salaki, meureun moal mahi dibere 50 baka ka hayam ge geus 50.000, mah hampura bapak terek dengan langkungan we ya resiko ieu 100.000. Kunaon salakinya nepi ka mere leuwih lantaran apal amanat ibu. Ari mah keur nyeuseum mangih duit tina sarung. Dicokot ku ibu sempilkeun. Ditanya aku salaki rarasaan madina sarung eta teh aya duit 100.000, uki aing aya kedu, capek. Jadi we dicuriga mata kelakon kahirupan satia panusa di dinya. Kunaon atuh gerhana pan guring nana gerhana teh, kunaon atuh gerhana bet beda jeung batur, bae teh kudu sarua, dah hakikatna mah sarua. Jeung di Indonesia mah da moal anu sarupa. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang.